Iya sampo sampo jeung kadinya ya mang kang kasihan kalinya tak tukang. Aduh, aing ge lamun bisnis sampo mobil aya lah kang nganggur wae ngesian aing. Adayak, naon dia? Lah aing keur kieu wae, aing keur nongkrong. Kenapa sampo ya? Oh iya sampe? Heeh. Anu saha? Eta jeung ngesian ka dieu teh ka imah ieu. Oh anjir, jadi supplier sampo anu mah. Oh iya, pabrik sombring. Heeh, jeung ngasupeun ka dieu. Aing meuli butuh ya. Moal mahin jeung ka tukang. Atuh buru ieu. Tah, aing Si beli sakarung. nyarekan. Geus, beli sakarung ku aing. Si nyarekan kumaha bae. Bejakeun mah da. Heeh lah kerting maksa mah teu beunang sadi omongan. Teu lah aing balik. Dan balik saya teh berat di Bandoya bantuan heula aing. Aing hayang ngising teu kuat teu wae. Oh, si Badoyok aing berat. Heupeul eta usaha pesanan batur padu wae. Abi meser bieu mang teh si Mang Doyok. Kita mah sampo urang aya sampo Mang Doyok padu wae. Tunda nu batur. Hah? Jadi lain nu si Mang Doyok? Anjing si goblok paingan dibere duit tuluy keres. Bebeja erek modal. Aing 100.000. Layang. Anjir, bareng ngeueuh deui. Badayok, susul ku aing kaliang cocopet oge. Mangjak blugak-belagu ka aing ngadon meuli sampo puguh sampo batur. Hakan dasar itu saya bu aing boga aja ngadepo. Wak, yo, uing terek nyobaan usaha wak, nyusul si Isa uing teh. Lah, apa di lembur orang kumaha yo aya napan hayang nyangan usaha nu leuwih sugan we uing mah HP budak jeung pamajikan. Bari rek nanyakeun alamatna di mana. Ih, aya sugan teh moal tulus indit, rek tulus indit ayeuna. Nyawa, alamatnya di mana nyawa? Abi teh rek nyusul we lah aya usaha. Alamat nama di Bogor, Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kampung Cikeas. Teu moal salah ieu. Aing ngaran pabrik kerupukna naon, Wak? Pabrik Kerupuk Anugrah, tanyakeun we Desa Cikeas. Mohon atuh nyawa. Abi pamit heula ya mi HP budak yang majikan nyawa. Wayahna nya nyi, arek mangkat heula ke Isa sugan we atuh urang usaha ka ditu nya. Sok sunda mau ya. Wak, pamit nya Wak. Nya. Lu yang mangkat heula. Nya, Wak. Anjir, nang HP pamajikan kain. Sampailah di Bogor. Seger. Isa. Aduh. Bang hadang geuning ka dieu. Betah sa? Betah di dieu. Anjir, di Bogor euy dulu, anjir. Pabrikna pantesan betah di mangararuna pabrikna ge. Tuh badag gitunya. Lah urang erek dagang sal di dieu. Atuh ame urang aya batur. Sal. Aduh, ayeuna pabrikna kieu mah meureun payu. Kumaha alus dagangan di desa alus? Alus, Wak. Alus alhamdulillah. Syukur atuh. Euy lu ngobrol ka bos urang rek. Ieu rek ilu dagang. Nya sal. Ka bos lah urang sakedeung. Sok, Wak. 5 tahun kemudian. Sal, Hujan Yo, orang mah kapan boga budak, boga pamajikan, orang di dia pan geus dagang geus tahun-tahun hampir geus 5 tahun wah teu mulang. Wah marek mulang heula nya. Katua. Isa mah ka mulang. Mau alah bejakeun ka bapak mah kitu. Urang mah moal ka mulangnya, can kabeli CRF. CRF. Aku doakan sing loba duit tuh sing kabeli CRF na. Wah mulang heula nya. Ayo, Wak. Sing saha teh nya di dinya soalnya. Wah mulang heula. Ayo. Ya sal. Yuk. Wadah dang mah 5 tahun geus mulang euy. Aing mah moal ka balik can kabeli CRF mah. 5 tahun itu majikan. Ayo kita majikan orang. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang sayang. Alhamdulillah sehat. Dah. Sayang, kamu geus gede 5 tahun tuh panggil. Aduh, teng geus ki, mah geus gede 5 tahun sih. Apa? Epang. Maneh geus gede. Cagel. Coba ningali aduh maneh geus. Wah, bagi kasar bae anak bapak euy, aduh.
Cil, atas di mana, oi? Geus nang randa. Oh, anjir, si kehet yang randa tadi pas dulu. Tas di mana itu puna? Geus ulin. Kali bensin din. Baik, boleh bensin. Besok ada pun cari tuh. Bacil ini wae. Beunang we nanya. Eueuh wa kalau dibawa ku batur aing duh. Ngerakeun atuh aing kos lain lalaki wae. Aya awewe kalau dibawa ku batur. Sabaraha ge bensin teh? Full tank aing mah kagok lah wa. Oh, itu kan. Buka. Tepokeun si leber. Heuh geus. 30.000-an, Cil. 10.000 sawah. Teu bisa 50 ieu. Anak-anak Oh, udah pinuh atuh 50.000 kumaha? Lagi kompanat. Pernah saku sawarenya bae. Goblok lu dirasa. Coy, yang ada penangan. Biasa lah urang mah. Traktir ku aing lah kagok turunkan ku awewe ieu. Heeh, abal urang mah nya. Siap. Oh, anjir. Kalem sok Lontong da euy. Kok naon bae teh? El abon sabungkus jeung super we sabungkus. Heeh. Tuan, sekedok. Rek nanti bah, duat lah. Nah, sabungkusnya. Sabungkus. Siap. Sabaraha ieu kabina? 60 jadi 80-an, Cil. 80. Pulangan 10.000. Nah, Oh, udah gua cek katanya. siap. Nuhun nyawanya. Udah pulang, Mak. Nuhun Mak. Kalanya. Heeh. Si kehet leutik-leutik ulin ka awewe nah, heuh kitu. Ding, tapi loba duit na we. Goblok. Nah, ieu duit lagi 10.000. Aduh, aing. Nasi kancil ka aing. Ah, si goblok. Anu ngeut 10.000 ku aing dipulangan 10.000. Hah, aing apa sih kunyuk? Yang cilu euy. Mang, hiji. Siap, siap. Kang, oke dibayarin tuh ke bapak ulingnya. Enggak. Mang. Hiji, kilo. Siap, siap. Dadaan kan? Adaan. Kang, habis hiji, Kang. Siap, siap. Sarua tuh. Mang, bayana tuh, ku bapak orangnya. Ya mang, ku si bapak kek. Siap, siap. Aduh Kang, Oh, terus ayo. ya kayak bayarnya ke si bapaknya. Nuhun ya. Mang abi hiji. Oh, siap, siap. Rana, adaan we sok lah campur. Atas, Mang. Oh, iya. Enak kiranya, Mang. Mang, bayarnya tuh, pun bapaknya. Limang nuhun. Bapak kabeh gini, Ah, punten. Tadi putra nyerak cilung, tadi dibayar. Cilung? Nah, budak beli cilung. Mohon Kang, tadi nyedak ke Cilung meser, anjuk tadi Ang. 5.000-an. Sanes Ang, tadi 50.000-an. Dan nyedak teh dibayar bapak cenah. Anjir, nah 50.000-an. Si Iksan mah tamat beli cilung, beli 50.000-an. Lu kata ieu tuh Kang, tadi ngan 5 anu meser teh. Dibutan teh kayak ku bapak cenah. Bapak nanti ieu. Anjir, 5-an. Panggang si Iksan hungkul si Faisal mah eueuh. Ah, si goblok mah saha nyebutkeun bapak aing anak dengan hiji. Lu ka atuh Kang. Nuhun ah, nuhun. Anjir, teu kudah karu aing bayar cilung.